beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore aya nu kasep aya nu jore jasa. Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk neuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu genep tahu 40 70 100 moal kebel kok dipermasalahkan nu bakal dikubur roh asli sia mah cak Allah asli sia roh tah mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah isuk pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nyaho yasalunaka nirruh kulirruh bin amri rabbi tuh nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia ya laut haju aya naon kitu naon ngaran cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna maka luhur tah al musiamah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu minta urang deuk ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu al musiamah da kumaha titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil kursi sebab eta adalah orang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente gerak tobat mah asli gerak bakal kabagi mentak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sumut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubur tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wa jinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sumut sesuai jeung syariat lempengkeun beteng sesuai jeung syariat dubur kubur suku gerak lempengkeun syariat naik warik qalbu mulai bagian batin sok qalbu gerak itu naon maksudna ndek hayangnya lubil qalbi di sekitarna aya latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan di geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi asli da urang eta asli urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge diaslikeun deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man sholla alayya mi'ata marrah sahajelna nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu da cak kanjeng Nabi nu ngomongna ente baca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah lamun henteu yarahu rabbah yarahu nabiyah bakal ngeuleuh kumaha hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mengimpi yang kapagi jeung Allah ari saya
coba saya tanyakan ngimpi naon ngimpi dah muka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebongnya aju nanjak set aju nanjak nyana tanya kelan ngaguling bareng ngaguling terus kehadapan kebo katin cek hulu kan teman ngimpi jore jasa tuh mah si eta pag tadi jore nang ngimpi tuh mah nyana jojo akan ayo aja pemajikan ayah naon enggak waduh mimpi apa waduh nggak bagus dah kita harus gitu mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu mah dia mimpinya bagus dah sakit cari ngimpi ini kapal udara bu bagus dah mah maju Masya Allah tengah-tengah diragakeun oh bener lah sih eta mah aduh bener kumaha atuh jatuh nonton main bola sih soalnya nginon gerhesna gitu boro-boro babacaan kayak sorangan di hadapan TV ya itu pantes diangkat panglima setan ge tuh ngana mah kabehan bukunya na doang nah iya eta cak jeung nabi baca shalawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabil ummi mata kula begitu kapake jeung Habib Lutfi dibere shalawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi jadi ini sekula keur waktu dibere jah sholawat jadi salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala Bismillahirrahmanirrahim. An-ma'na al-ijmali utawi kilahikiku makna kang bangsa kesimpulan khisal salati utawi pirang-pirang perkara kang pipitu iku mantahalla kisah pemani ku gawe papasangan wahidatin minha kalawan kang suji minha saking khisal sam'ah sumilat suhul inayatul ilahiyah maka nawan kuhu iman apa tulung kang bangsa pangeran warahmatur rabbaniyatu lan rahmat kang bangsa rabbani tahtajil arshillahil karim dalam asar-asarin awab arsh Allah kang mulia yawma tamus syamsu min ru'usil khalaiq dalam dina barat apa sarangannya saking pirang-pirang sirah pirang-pirang makhluk yawma tamus syamsu dina poang padang deket min ru'usil khalaiq dina sirah-sirah makhluk sapangawe atawa sagala deket jadi mendakan panas na pohar lamun kuari bayi di langit kaupat sakieu panasna komo di Mekah timur tengah di urang ge pohara mungkin mah ngan sakadar sagantar bayangkeun ku urang kabeh mun masih kene daek nonton TV mun masih kene SMS-an mun masih kene ngabohong gimana Pak Haji iya abdi di jalan bubujung aing ngobrol eta neraka Masya Allah aya ku ada gitu loh bayangkan ku urang lamun panontongan sakadar sagalah tapi wani kene korupsi wani kene teu jujur jeung teu adil geus puguh pemerintah kiai emang kiai anu teu jujur tanyakeun ge ka Kipudoli pancen kiai kudu nanyakeun ka Kipudoli maksudna sabangsana
wali kudu nanyakeun ka wali deui, copet nanyakeun ka copet deui. Atuh eta ge kitu. Tajak gini. Habib nu teu bener tanyakeun ka Habib Rozak. Nyawa atuh jago jeung bangsa ada. Gusti Allah doaku. Nah, kudu dipayungan. Meuli urang payung ke daerah. Produksina geus payungna dibeli ku ari. Sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauma la zilla illa zilluh. Ya masyaallah. Awdaha Rasul pertelakan ini khasal sab'ah sapa kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ajmal urdin ing dalam kami elok-elok ke pamentok yal haban nuhus darapan yentah narima untap apa pirang-pirang nabi wa yadba'uha ila mura'atil adli lan nolak lan yakin ya kanjeng Rasul ha ini khisal mari ngaraksa keadilan wa mujadabatil ifrat wa tafrid dan nabuhi ifrat luluhi wa tafrid dan papeka likulli man wala sya'nan min syu'unil muslimin kada saban-saban orang kang marantah yaman urusan kan tetap saking pirang-pirang urusan muslimin wilayah tanam kawan urusan kang umum pemerintah au khasah atau urusan kang tamtu keluarga wada'ulan ngajak ya kanjeng Nabi syababa yang pirang-pirang kang anu taatillah kedua taat ing Allah wa ibadatih lan ibadan Allah mundu badi hayatih itsakin wiwitan atau mundu bada'a haid mundu badi hayatih wiwitan uripe syabab yakun penyantaan syabab ilan iku golongan solihan kang soleh mudahan saliman lan perkumpulan kang selamat mutahalliya kang gawe papas makarimul akhlak lawan pirang-pirang akhlak pirang-pirang kang sampurna kama yadullah kasatun tizal muslimin fil masajid kaya kang ngajak ka kanjeng Nabi maring akeh ngenteni wong kaum muslim kabeh dalam pirang-pirang masjid salatul jamaah kudu salat berjamaah hatta tashba qulubuhum hubbat ta'aruf malah ngerok remes apa pirang-pirang ati na muslimin demen ta'aruf silih wauhan wal itilaf lan demen kan atau rapih beres walwahdah walwahdah dalam bersatu menggali ta'awun lan nuluni silih tulungan wage dizalik lan dia mengkono kabeh membawa idul jamaah saking pirang-pirang kapaidahan berjamaah. Jadi kanjeng Nabi nitah teh aju ngejelaskeun tina 7 perkara maka bahasa nu pohara supaya urang teh berkobar kahayang urang teh supaya berkobar nyong serang dina poean payung kecuali payung Allah panas anu kacida tapi jelas bakal aya payung Allah yakni arash urang supaya hayang geus dijelaskeun kitu-kitu daek hayang keneh bae tah mah bloon lagi bintol geus dijelaskeun ku kanjeng sia engke panas aju engke payung ge payung Allah aras nu bakal dipayungan teh ieu 7 rupa masih keneh encan siap keneh bae wah tah geus kabina-beda kong nu geus wisan mah dah tah geus parah jasa tah parah urang dek ka Mekah bae geus sia di ditu mah makanan Indonesia nah beas di dia kaditu si hade di ditu mah duit nage teu laku duit urang mah kudu make real nukerkeun di dieu si hade di ditu mah make kitu naon kitu ngaranna loba leumpang sendal siap di dieu bari sok leungit geung ka di ditu
siap-siap eta urang ka Mekah bae persiapan Masya Allah kayak diasupkeun deui ke atas diasupkeun nanya 50 kilo bae melebihi kapasitas eta persiapan jangan Mekah bari teu kebel ngan 40 poe bakal balik deui ka dieu tapi engke diara di ditu di naon di masyar kunaon teu persiapan Masya Allah menjadi pemerintah sing adil persiapkan jang di masyar menjadi pemuda siap kudu loba urawi ka masjid naon jalan ka masjidna urawiri pokoknya ka masjid sasapu naon deui atuh naon deui ngedeng masjid teh kebal-kebal ngene isi di sorangan aing di masjid ngedeng bae naonan salat ayat 74 masyaallah Kanjeng Nabi selalu instruksikan ngajak kepada syabab taat ke Allah ibadah ke Allah ini meeting mulai hirup jadi pemuda terus supaya manehana engke tergolong kana soleh golongan anu soleh perkumpulan anu salamet berakhlak akhlak anu nan makarimil akhlak ieu ditita ku Kanjeng Nabi lain jadi pemuda teh titah mabok lain pemuda teh titah zina lain pemuda titah main rem gaplek tuh kita jadi risma teh naon kieu risma teh remaja Islam masjid Masya Allah di masjid hasbunallah wa ni'mal wakil wala haula wala quwwata itu jadi pemuda gos gitu lah jadi pemuda itu para rubuh tuh Kanjeng Nabi ngajak ila kasratin tuzaril muslimin fil masajid mantak naon karumpul di masjid ayo garaja karumpul engke kumpul di masjid makan sholat ngaji ya Allah ya Allah. Tapi ulah lelecehan kumpul di masjid cara sanawiyah aliyah di kumpul di masjid dengan lalagaan masih pakai bobogohan masih masih ya Allah ya Rabbi nulis ya Pak diris murid nama guruna bobogohan di masjid guruna oh iya ngomong kapangi guruna pantaukeun ka tihang masjid kita sholat berjamaah supaya hati ngerasakan cinta saling ta'aruf urang teh jeung urang manodal di Mekah di Madinah urang ta'aruf ngeuleuh nu marancung irung cekel urang pendek betul kulitna putih coba urang hidung terus berbeda nyada ge ka urang sarua urang resep ka nyana ge resep ka urang dibere kitu tah dibere kitu urang resep ngeuleuh nu marancung nyana resep ngeuleuh nu pengik eta aya bisa gitu mata kula keur ka Mekah heran ka Haji Pendi nyana mah deuleu urang negro teh resepkeun awewe anu urang takrodi hideung teh cenah masyaallah bundaekeun dikawin ihi wah tapi dibere kos kitu tah khariqul adat eta tuh ya jadi urang supaya rapi huruf teh hiji tahun bagian zalik min fawaid jamaah kama yuragibu fi hubbil mar'i li ikhwanihil muslimin kaya barang yang ngademenkeun ya Kanjeng Nabi hubbil mar'i kama yuragibu fi hubbil mar'i wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Wal murad lan utawi kang den karatkeun menyerruhul kudus saking ruhul kudus al insanul haqiqi iku manusia kang bangsa hakiki alladzi udi'a kang den titipkeun ya ruhul kudus fi lubbil qalbi ing dalem lubbil qalbi
wa wujuduhu bitaubat lan lahir apa ana ruhul qudsi kalawat tobat wa talqin lan talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah lan mulazamah kalimah la ilaha illallah bilisanihi kalawan lisani orang atau insan awalan ing dalam awal ila kalimati la ilaha illallah ingatasa kalimah la ilaha illallah bilisanihi biljina kalawan lisan insan ing dalam hati badahayatil qalbi ing dalam sausana uripi atihi ma tusamihil mutasawwifah waktu mengaranihu ing ruhul qudus sopo ahli tasawuf tiflal ma'ani ing tiflal ma'ani li'annahum kemasatuhu ruhul qudsi minal ma'nawiyatil qudsiyah ikut tetap saking sakayamana kaban sakudsi jika mari ayat alam ma'rifat alam tersebut adalah alam lahut eta wa huwa al-watanul asli tahapan atau alam bangsa asli asal al-mazkur anu disebut alladzi khuliqa fihi ruhul qudsi nu dijieun di eta alam ruhul qudsi fi ahsani taqwim tadi teh urang maneh dijieun kuari dijieun heula di alam arwah etalah watanul asli kuari kan urang teh alam dunia alam nasut naik alam malakut langit alam malaikat naik deui alam lahut urang atau alam eta ngan urang dibere rasa urang teh kungsi di alam eta kuari turun ke alam nasut nu bungkusna teh awak urang maot roh balik deui ka alam eta balik deui ka alam eta lamun sesuai jeung tadi alastu birabbikum qalu bala salamet lamun urang teu akur isyhadna balik ka alam aslina bakal ditending di penjara neraka. Nah, ini ahli tasawuf melalui metode thariqah spesifik supaya urang nganyahokeun alam nu eta make cara seluruh thariqah beda ngaran akur maksud Qadiriyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, kemudian atuh kadituna Syafi'iyah, kemudian kadituna berbagai thariqah. Aya di Indonesia bae aya 24 thariqah di Indonesia. Ini teh aja nganyahokeun alam eta. Lamun endek atuh oh masalah. Siap. Deuk hayang nganyahokeun alam eta, los. Hiji ulah kawin. Halo, ping-ping. Aduh. Sebab urang keraya di luhur eta poho. Poho asa di mana?
kedua ulah hayang boga perusahaan, ulah hayang boga sawah, ulah hayang boga pabrik, ulah hayang pancena kitu amat tuh siapa aja gencar aja menanyakan kitu amat baik berarti moal moal hese tapi amun ku Allah dibere bisa mah babari tapi aja urusan Allah babari ngan cara-cara dong orang menyaritakan metodenya betapa hese jadi lain lalakon urang anu boga HP jauh jelema hayang ka Allah boga HP kehalangan ku HP 3G kehalangan kan satu itu urang aya hubungan jeung makhluk iya matak cak di awas wal muradu minar ruhil qudsi nu tadi nu dikarepkeun tina ruhil qudsi al insanul hakiki manusia bangsa hakiki asli da urang eta asli da urang eta ruhil qudsi itu ruh jadi ieu lalagaan awak nu ieu lalagaan nu mantak lamun urang geus cinta jasa ka Allah ieu teh kudu diurusan lalagaan ieu mah sakikeunan mantak lamun urang terlalu ngurusan awak ieu cilaka dahar jang awak minum jang awak imah jang awak kendaraan jang awak awewe jang awak naon deui hayu sebutan heula Gusti atuh ayo jang awak kabeh kan mobil jang awak naon deui karung jang awak ayo jang awak kabeh rumah teu pernah diurusan terus teu pernah diurusan nah ai sedengkeun ruhil qudsi teh al insanul hakiki manusia asli nama eta gimana lagaan mantak ieu mah teh gotong kuburanana mungkin di buaya mungkin di maung mungkin di macan mungkin bae di orai mungkin bae di laut mungkin di sumur mungkin cara di padang bus mungkin atau normal biasa itu sama sepiro alagaan nu asli apa ya kan wali ditanya mama lamun mama maot engke dikuburna di mana susuriannya kudaon mikiran kuburan mama ente supaya kami babari mama mah mun maot geus bae mama mah langsung dek dibungkus dek henteu kumaha sararia bae dek disolateun dek henteu kumaha sararia bae tah urusan sian hirup aja balangkeun bae mama mah geus ka kali balangkeun bae ka laut mama mah geus teu kudu pikiran mama mah nya mah geus teu hayang Soeharto bagus mempersiapkan kuburan Ibu Tin mempersiapkan kuburan kuari di Karawang aya kuburan hargana 1 miliar anu kuburan hargana lamun muslimin mangun 350 juta geus disiap-siapkeun kuburan teh kelas urang jang urang teh paeh geus disiap-siapkeun sakumaha properti nu hirup properti nu modal geus arana aya kuari kuburan geus disiap-siapkeun kuburan teh tah beus hayang meuli elos dari tukang Karawang wali malah gitu ih sabodo urusan jeung awak mama kok kitu amat roh mama mah menghadap ka Rabbul Jalil kuari ge mama mah geus asa jeung Allah kuari ge mama mah geus aya ilallah minallah ilallah fillah alallah deuk kumaha deui geus teu boga perasaan ku malah sapira awak urang mah kuari awak teu beunang kakotoran seeutik kobo kaciduhan ku batur buat langsung masang asa boga cimande tamat bebejan nama gelut can orang menang awak jadi urang dan matak Gusti ditanya usaware hamba di hati masing-masing
Gusti naha Gusti teh ngadamal manusia teh beda-beda di samping beda-beda teh geuninganan aya nu putih aya nu langsat aya nu koneng biasa koneng langsat aya nu hideung hiji nomor kaduana ieu beungeut aya nu jore anu kasep aya nu jore jasa Gusti kok bisa kos kitu cak Gusti aing deuk neuleuh kumaha syukuranna hamba aing ka aing sebab di dunia mangan sakedeung lamun eta dipermasalahkeun rugi amat sia cak Gusti Allah sakedeung aing neundeung sia di dunia nu 50 nu genep tahu 60 70 100 moal kebal kok dipermasalahkeun nu bakal dikubur roh aslina sia mah cak Allah aslina sia roh mata kurang masih ada urusan awak karena komo Masya Allah make lipen lalaki dibumule ya Allah awak isu pageto dikubur roh nu kudu diurusan teh geus wauheun can ka negeri aslina geus nyahoeun can ka negeri aslina tah ieu wal muradu min ruhil qudsi al insanul haqiqi manusia anu aslina eta alladzi udiya fil lubil qalbi anu dititipkeun fil lubil qalbi dina lubil qalbi aya ieu hate di jerona ya lub di jero qalbu eta lah ruh anu kaditu da mah malah anu nyaho yasaluna kanir ruh kulir ruh bin amri rabbi nyaho urang geus teu meunang nyaho wa ma utitu minal ilmi illa qalila maneh mah tuh hayang nyaho ilmu sia ya laut haju aya naon gitu naon ngaran cangkas atawa siloar simet ka laut trek sukuna naek ka luhur tah ilmu sia mah sakumaha cai nu kabawa ku suku simet sakitu minta kurang dek ngarasula ka Allah Masya Allah sakitu ilmu sia udah kurang titip ulah hayang nyaho ieu mah keur carita kieu hayang nyaho keaslian ruhil qudsi sebab eta adalah urang anu bangsa hakiki nu dititipkeun dina lubil qalbi urang hayang nyaho wa yazharu wujuduhu bitobat ente gerak tobat mah asli gerak bakal kabagi mentak makom pertama adalah dina thariqah makom tobat lah tobatan mata tobatan celi tobatan irung tobatan sumut tobatan beteng tobatan dubur tobatan kubur tobatan suku tobatan leungeun kakarak syariat imtisalul awamir wa jinabun nawahi sok gerak lempengkeun mata sesuai jeung syariat lempengkeun ceuli sesuai jeung syariat lempengkeun irung sumut sesuai jeung syariat lempengkeun beuteung sesuai jeung syariat bubul kubur suku ke lempengkeun syariat naik warik qalbu mulai bagian batin sok qalbu gerak itu naon maksudna ndek hayangnya lubil qalbi di sekitarna aya latifatul qalbi latifatul ruh latifatul sir latifatul khafi latifatul akhbar latifatul nafas latifatul qalb bersihan di geura eta mun ente hayang nyaho kana lubil qalbi aslina urang eta aslina urang teh bisa buka lamah jeung Allah waktu urang di alam arwah Allah nanya ka urang alastu birabbikum qalu urang teh ngajawab bala syahidna berarti urang ngobrol jeung Allah mantak naon kuari ge di asli deui urang ngobrol jeung Allah cara saha cara kanjeng Nabi cara saha deui cara khulafaur rasyidin cara saha deui cara kutubul aulia mantak dina rahasia sholawat man shalla alayya mi'ata marrah saha jelema nu maca sholawat ka kaula 100 kali sholawatna ulah hese Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi bakal yarahu rabbah bakal neuleuh ka pangeran eta sakitu dan sakanjing Nabi nu ngomongna ente baca sholawat 100 kali Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi yarahu rabbah
lamun teu ya roh robah ya roh nabiyah bakal ngeuleuh kumaha hate atau ngimpi cara Imam Syafi'i mengimpi yang kapal jeung Allah ari saya eta so saya tanyakan ngimpi naon ngimpi lah nuka kula perdah bebeja ngimpi nyana naik kebo naik kebongnya nah aju nanjak set aju nanjak nyana teu nyakelan ngaguling bareng ngaguling terus ke hadapan kebo kating cek hulu kan teu ngimpi jore jasa teh mah si eta pang jore nang ngimpi teh mah heeh aju nyana jojoakan ayo aja pemajikan aya naon enggak waduh mimpi apa waduh nggak bagus dah kita kelas gitu mimpi ya Allah Masya Allah sakapun waktu mah dia mimpinya bagus dah sakit jadi ngimpi di kapal udara bu bagus dah mah maju Masya Allah tengah-tengah diragakeun oh bener lah si eta mah ada bener kumaha atuh jetas nonton main bola sih soalnya nginon gerhesna gitu boro-boro babacaan kayak sorangan di hadapan TV ya itu pantes diangkat panglima setan ge tuh nama kabehan bukunya na doang nah iya itu cak aja Nabi baca salawat Allah sallallahu alaihi wasallam Muhammadin Nabil Ummi mata kula begitu kapangnya jeung Habib Lutfi dibere salawat eta Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-hadi an-nabi al-umi al-hadi wa ala alihi wasallam eta teh Habib Lutfi jadi ini sekula keur waktu dibere jah salat sering kapanggih ku aing dibere kos kieu tapi kula mah lamun dibere kitu langsung tanggap teu sembarangan deui wala sembarangan masa Habib Lutfi mere sembarangan berarti wahara ya lo sekolah sok dibaca ini mal bereja oh kali duna tuh eta Habib Lutfi ke kagula mere eta padahal entek dina sholawat aya kos kitu tah eta lamun teu ngimpi ka pangijing Allah mata hate ningali ka Allah atau mimpi kapangijeng kanjeng Nabi Allah kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tah eta teh henteu sambarangan horeng kudu ditobatan heula tobat syariat kuwi tobat dina tarekat berarti perjalanan tarekat menuju Allah tobatan namun can bisa latifatul qalbina kuma latifatul ruhna kuma latifatul sirina kuma geus sesuai encan tobatan ka Allah si ongko hayang tapi teu bener mulai orang bagi spesifik tak berarti geus kaliwatan syariat nu tadi kan syariat mah bari bagian batin itu nek menempuh hakikat hayang kalubil qalbi nu aslina urang eta mun urang datang ka aslina dunia deket lah sagede perut gente sagede gente dunia teh deket ka Mekah halengkah ka Banten salengkah ka mana we salengkah deket sebab urang geus aya di asli lah ai asli urang ruhul qudsi muka lama jeung Allah lamun urang muka lama jeung Allah geus nyerahkeun ka urang cek Allah kun fayakun aing dibikeun ka sia penta ngomong sompral jasa tapi di ilmu hakikat pokos kitu mata kumaha nya beja kun fayakun geus dibikeun ngeun masjid di Banten Syekh Maulana Sanudin plek ngan sakada ditepak doh Teh Mansur ke Mekah yang ka dieu naik sumur Zam-Zam turun set timbullah di Cikaduhug Haji Pendi turun ke sumur berbek mun teu getulgan paeh ngaberbek mah ya Allah hade teh gaya anak atuh mun anak bet wari tinggal ilaruhi kunaon eta deket si Abdul Muhi pemijahan set lewat napak sancang set Masya Allah karim ini kumaha
urang carita zaman wali sana, carita zaman para wali nu eta. Teu kudu nu eta, horeng nu ayeuna ge aya. Kuari ge aya, kuari. Geus atuh, saha teh kieu boleh bejaan. Ya ieu teh aho. Cenah Habib Rozak bisa oge. Bisa Habib Rozak ge. Nya geus kikiran bae set deuk hiber. Perkajongklok. Betul, jelas ayah lah kajunggung mah ayah pasti pasti jasa ayah. Nah deket dunia teh deket, Masya Allah. Tinggal orang kabita menyeritakan alam eta, kabita lamun orang nyeritakan karomah para wali haji orang kabita ku karomahna mal datang ke Allah janya nama henteu ya nama hayang ke Allah lain ku karomahna urang mah resep ku karomahna mal beres mantak lamun anu nuntun mal datang ke Allah. Ini matak bahasa lagi usul ilallah, datang ke Allah. Datang ke Allah teh apakah orang kudu naik pesawat lain, naik Apollo lain, apakah naik mobil itu datang ke Allah orang di dia baiknya ya Allah maya ente kudu ka Mekah ya Allah maya nu di ibadahan kurang di Mekah jeung di Jakpur tapi perasaan deket jeung jauhna urang tergantung urang datangkeun kalubbil golbi atau melalui perjuangan di medan laga perang sampai 2 tahun 2 tahun selesai tapi perang melawan nafsu terus datang ke tutup umur hayang kalau bil golbi ruh kil kudsi insanil hagegi eta mantak dijembe metode torikoh ngaranna bacalah kurang ihya bacalah kurang minhajul abidin bacalah kurang hikam bacalah kurang mau'izatul mu'minin dan berbagai-bagai kitab-kitab eta mah caritaan-caritaan ahli tasawuf. Adapun praktekna tetep kabeh seluruh kitab tasawuf kudu boga guru disebut mursyid. Entak di pasar Kemis aya bae haji mursyid. Geus bae kadinya teh boga sakolanya di dinya. Ente sakola di dinya. Engke ge usul. Ka mana usulna? Kurupuk. Dagang kurupuk. Nah iya tuh ya Allah ya Rabb wa yazharu wujuruhu bitaubat bisa ayaruhil kursi ku carita tobatna urang mah tobat syariat gencan kobo engke tobat tarikoh atuh lain kan tobat tarikoh melalui renungan-renungan riyadhah mujahadah muhasabah tafakur zikir wat talqin wa mulazamati kalimati la ilaha illallah bilisanihi awalan maka lisannya la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ala kalimati la ilaha illallah bilisanihi fil jinan aya lisan qalbu aya mata ieu aya mata qalbu aya ceuli ieu aya ceuli qalbu aya lisan ieu aya lisan qalbu urang mah la ilaha illallah lisan ieu lisan qalbu nutup orang manulu makan iya mata kolbu nutup supaya kabuka kumaha iya mata sebab takbir jelebanu sholat kadenge Allahu Akbar kosong takbir kanyawan sholat kanyawan kosong mentak jelebanu luhur ngamakmum salah atau ngamakmum salah Allahu Akbar kosong bungun dah sholat sorangan mentak bisa jipen di sholat sorangan eta teh keur oah gitu jadi khirfana maksudnya rusak kerusak karung henteu laku fana ya Allah la ilaha illallah lazim gitu badak disebut zikir jahar la ilaha illallah la ilaha illallah urang lamun lambat la ilaha illallah la ilaha illallah abehnya hobe urang dicepetkeun katarik sorangan roh qalbu narik la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah eta teh teu guguru ka situ katana ulah lamun aya nu zikir ka situ teh guguru salah mah henteu ngan teh guguru lain lamun lambat la ilaha illallah patahkeun hana la ilaha illallah la ilaha illallah
tapi lamun cepet la ilaha illallah la ilaha illallah aturanana main bola ge make aturan atuh zikir sarua nah engke kan la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah naik lek nu eta mal bejaan ka ditu naik zikir nu eta tek 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 nah iya mimiti ala kalimatil la ilaha illallah bilisani awalan lisan urang kuari bilisani fil jinan ba'da hayatil qalbi lamun encan hirup hate moal lisan lamun hate geus hirup kakarak bilisani fil jinan engke ge jalem peureum ngahanang teu puguh eueuh du kadenge nanaon hirup hate teh jeung Allah urang babarengan jeung bos bage betapa bangga urang ngerendeng jeung nu geulis bage betapa bangga dikerumuni orang banyak Allahumma zawwijni zaujatan itu ada satu kebanggaan kan Masya Allah kita saya tak bos nu boga pabrik anu ratusan hektar ribuan hektar aya satu kebanggaan atuh komo ieu jeung Allah nu bogana nyiptakeun langit bumi jeung nyiptakeun urang betapa masa situ bangga nanaon ya karim hati hirup hina tusamihil mutasawwifah tiflal ma'ani dingaranan ku ahli tasawuf ruhil qudsi tiflal ma'ani bocah makna kumaha tah disebut bocah mana urang neuleuh orok teh eueuh dosaan sakabeh jelema hayang nyekel orok lantaran resep eueuh dosaan komo orokna ieu bangun pikasepen pigeuliseuh rapi ku eueuh dosaan jelema iba kabeh ka orok nyekel ngagak ini anak siapa bapana nu tolol gua anaknya anak siapa tolong bapaknya tolong dua anaknya nggak tahu sebenarnya nah ini orok ya carita orok jelema iba kabeh ka orok lamun orok terlantar pasti kabeh ge ngais lamun aya orok di jalan sahabat ge pasti teu kafir teu mumin ngais kabeh jelema ka orok mah jelema ngalahirkeun padahal hasil zina dibugicin ka sawah dicokot ku sahabat ge orok mah sahabat budak leutik lamun manggihan orok bebeja pasti kakak kana aya orok bae anu henteu iba ka orok mah sebab naon eueuh dosaan ketika awak urang eueuh dosaan kabeh mengkerumuni urang kabeh jawarana hayang kiaina hayang santrina hayang pengusahana hayang komo atuh hayang berkat waduh geus bahara jasa weh teman lain mega-mega deui teman kabeh mengkerumuni tuh sebab kabeh merasa iba merasa hayang deket sakumaha orok disebut tiflal ma'ani ketika seseorang geus menjadi tiflal ma'ani naon bedana jeung budak betul boga dosa boro anak asli sangkilang hasil zina kabeh iba kabeh nyaah kabeh dede nu embung jelema dibere orok lamun aya orok terlantar cokot ku urang kajeun teuing sasaha ge kajeun teuing di mana bae cokot bae ku urang sebabnya na teh dosaan ketika urang geus datang kana ruhil qudsi nu aya dina lubil qalbi jelema kabeh dedeh jeung nyaah kabeh ketika aya nu ngomongkeun lainnya nu salah rasa hasudna nu aya batur ngomongkeun batur benci lainna naon hate leutikna mah henteu ngan rasa hasudna doang nu aya geus kitu bae diciptakeun ku ahli tasawuf dibere jawa urang ulah kaget ketika urang teh jadi kekasih Allah jelema raresep ketika aya jelema-jelema nu teu resep benci ngomongkeun hate leutikna mah henteu ngan hasudna nu aya atuh geus dinyatakeun mantap yaho itu hasud atuh nyaho gitulah lebih bani prosesnya anu hese sehingga orang kudu hayang jadi tiflul mani sebab nyana mah ku sebab dosa ka sahabat bagus
lamun aya jelema lamun lain ke makom ngaji nyaritakeun dosa-dosa ya naon teh situ mah bagus nu di dieu bagusna bae mun aya jelema jawara nu di dieu bagus dah henteu neuleuh jorena mun aya pengusaha nu di dieu bagus dah henteu neuleuh jorena lamun aya jelema tukang mabok nu di dieu bagusna bae mabokna teh di dieu mun aya jelema tukang zina nu di dieu bagusna bae misalnya nyana pernah di pengajian misalnya nyana pernah salat lebaran atau nyana silaturahmi nu di dieu eta bae adapun zina teh di dieu mabukna tadi dulu jadinya nama selalu nu di dulu bagus nabe teu pernah neuleuh ka nu gorengna nu matak jelema kabeh deukeut ngan engke aya khawatir jeung sieun hebah ngaranna jelema setiap deukeut ka Allah eta teh dibere hebah jelema padahal kabeh cinta kos itulah tiful mani eta teh prosesna tobat heula tobatan zahir ge saseleh tobatan zahir ge saseleh per detik kudu tobat bae urang berlempang ge tobat bae orang lamun neuleuh awe astagfirullah gelis amat sih di mana imahna sih nomor HP-na sabaraha sih atuh mah panglima panglima tadekna bersihan awak supaya jadi tiplul ma'ani teh prosesna masyaallah karim nah iyalah mun urang aya nyaho kana keaslianana moal nyaho nu aya di daerah anu nyaho nu aya di negara anu leutik sebab naon bisa hihi berat teh lain awakna rasa-rasa eta teh lantaran baheula ditanya ku Allah alas tu birabikum qalu bala berarti nya mukalamah jeung Allah aslina urang urang maca Quran urang mukalamah jeung Allah kunaon henteu rasa mukalamah jeung Allah lantaran kahijab urang salat teh pan eta teh munajat teh bibisikan urang teh keur ngobrol jeung Allah nu mantag teu meunang aya bahasa-bahasa luar eta teu meunang dahar sebab eta mah urusanana urusan lain jeung Allah dahar teu meunang gerak kudu asli bae sebab urang keur ka Allah tapi teu rasa jeung Allah hijabna ketika urang geus eueuh hijab atuh karasa salat teh keur ngobrol jeung Allah Allahu akbar insyaallah minahin jasa mata kadang-kadang salat maghrib sarakaat ku ngeunah-ngeunah maksudna di koser sarakaat ieu keur carita urang ngaji hiburan supaya jaho oh aslina urang mah eta aslina urang mah jadi urang teh kuari kikiran teh urang kabawa ku lain asli ketika urang kabawa ku lain asli atuh tempat urang ge mal asli tempat asli orang makan surga ketika orang sudah asli atau lain asli tempat orang kemana saya tak tinggal gitu baik kok make terlena atau orang ya kekayaan hidup mulai asli ya itu sabada sia nafsu cok arahan gerege ya Allah ya Rabbi horenganan sakumanu dicaritakeun ku Gusti sakumanu dicaritakeun ku Rasul Gusti percis abdi ningali dunia kos nini bengking tuan saya mah kos dibere nya neuleuh dunia teh kos nini jorek biasa teu hayang sabasakali mantek cek tuan saya Abdul Qadir sahaja lemah nu cicing di dunia haju rindu kana dunia eta mah 100% di akhirat bakal cilaka ya Allah sakali deui dengkeun ku celis ya lamun aya jelema cicing di dunia hajut kejar-kejaran dunia ngejar dunia rindu terhadap dunia eta mah 100% bakal cilaka di akhiratna kadangnya ku jelis ya atuh kadangnya ja aing ngomong eta bahasa Abdul Qadir geus urang cicing di dunia tapi ulah cinta kana dunia cintana kana akhirat pindahkeun ka cinta urang padahal mah cicing di dunia tapi cintana cinta ka akhirat masyaallah kari lamun urang ku ari cicing di dunia cinta kana dunia di akhirat bakal cilaka cirina jelema nu cicing di dunia haji cinta kana dunia kumaha cirina isuk-isuk geus nyekelan kalkulator isuk-isuk geus HP tas salat lain istighfar HP mawa susur mah teu prihatin lamun tinggalin susur tapi tinggalin HP mah mau sedih aya kabeh kan aya kabeh urang deuk salat susur teu kabawa biasa bae cuek bae tapi ketika ieu naon gara-garana HP teu kabawa oh walah wahuluh masyaallah aing mah lamun HP teu kabawa asa pareumeuh obor hirup ciri jelema merindukan dunia
ya Karim, ya kamu, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, datang ke mana coba diri orang mencintai jeung merindui dunia sehingga nu cek Tuhan Syekh Abdul Qadir jelema cicing di dunia mengejar dunia jeung cinta dunia jaga di akhirat bakal cilaka. Leuwih bahaya deui mah leuwih jero deui mah ucapan Imam Ghazali. Jelema anu di dunia hirup di dunia masih kena mencintai dunia geus tah mah siap jasa kudu ka neraka. Hiji. Ketika jelema hirup di dunia kuari mencintai akhirat lantaran aya sorga eta ge antara neraka jeung sorga. Oh Imam Ghazali mah parah jasa ieu mah. Parah jasa. Anu salamet kumaha tuh? Anu salamet mah jelema hirup di dunia ulah resep kana dunia, ulah resep ka akhirat. Sorga aya bidadarina jeung kanikmatan ulah pake ka resep tah sapira makhluk. Hiji bae dipake ka resep teh dunyana Allah karang beres. Aduh dicaritakeun unggal minggu ge tetep nu jadi hayalan teh dunia kene tarak ke beres gaji ulah cinta dunia aju minta doana cenah kiai kula supaya bisnis kula selesai tangkorak sia berenang tarak ke beres dari takut ulah cinta dunia gaju kiai da kumaha tuh ngadoakeun bae nya ge kadang-kadang perpuluhna kiai goblok masih di akhir perpuluh kene bae. Waya ngadoakeun bae jalain duniana nu jore mah wala tansa nasibaka minad dunya. Cinta terhadap dunia. Nah, urang sebagai khalifah ini jailun fil ardi khalifah. Dijadikeun khalifah teh titah ngurusan dunia tuh pertanian urusan, tuh gunung urusan, tuh perekonomian urusan, tah negara urusan. Tapi ulah mencintai urusan henteu pernah Kangjeng Nabi kadatangan jelema nu tani titah eureun tanina malah survei Kangjeng Nabi ka petani-petani sing bener tanina penting awas ulah cinta terhadap dunia Allah. Kangjeng Nabi ka pasar Kangjeng Nabi nyaritakeun sing hade dagangna lain eureun dagangna sok pajukeun jang ngabang sok jang syiar moal bisa perang tanpa aya perekonomian sok nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan dagang titah eureun ibadah bae ka Gusti Allah jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi sugan petani titah eureun jan teu. Nu dieureunkeun ku Kangjeng Nabi tina nagara terus tetapi kade ulah mencintai dunia, urus dunia ketika perang modalan tah perang, ketika ngabangun syiar modalan tah eta teh titah kos kitu tah. Lain berarti haji urang cul eagle lepas dog aing salah tentu teh ngomongnya si beuti nyaraho tah eta kos gara ditu jadi urang urusan khalifah urang tok urusan urang dagang sanggeus dagang untung masyaallah ya duit ya alhamdulillahirabbil alamin sanu keur ngabangun masjidnya oh itu tuh awas ya salila di aing aya keramik bagian aing kenteng bagian aing semen bagian aing pasir bagian aing tah anu ngabiayaan tukang bas geus bagian aing. Ai kami mana? Geus ulah sia mah milu bae jeung aing ke. Di aing loba keneh duit. Tah eta kos kitu kan mantep ngadengena ngeunaheun ge ngadengena. Buktina jauh. Mana? Kita keramik bae hese. Oh keramik bagian Mang Haji. Hayu ukur bae geus ukur. Ukur sabaraha? Ieu teh Mang Haji teh. Geus besi aya nu rek nyumbang teu lah ka aing bandari. Geus aya cenah ieu aya setengahna Mang Haji jakabehna ieu kan aya 1000 meter ieu geus aya kabeli 600 400 meter deui manya nu 600 kabeli 400 kabeli bararodo sia mah neraka jahanam ya Allah ya Rabb dunia sigade jadi dunia mah hina dunia mah ijid dunia mah sekejap nu sarugi nu kamari tuh lu nyana ku hari geus paeh tinggalkeun kamari tuh pamajikan si itu tuh gelis jasa wari ke mana Mang Haji paeh tinggalkeun itu mobil saya itu mobil Mang Haji anu wari ke mana paeh tinggalkeun hari itu pet anu sabae panjelo mah jenderal wari paeh jenderal ge jang modar sarua
Ayo itu periwit sah polisi. Periwit ngagantung. Jalan mana? Atuh kan di periwitan jero kuburan. Tatrit. Aku kami ditinggalkan. Dunia dah. Sok terhadapan gerak kurang jahenya. Dunia nu urang aya keneh ge duit nu kamari poe ieu nu ieu aya ge isuk bakal eueuh motor kitu keneh geus sabaraha kali gontor. Oh geus sabaraha kali ganti. Ternyata hari kos kitu dunia mah. Ngitulah mobil yang motor ya tanah dan lain sebagainya. Kadang jadi nu urang jadi nu batur, kadang jadi nu batur jadi nu urang. Oh ya dunia tinggalkeun pae ditinggalkeun sekejap. Jabatan nu kamari jadi presiden kuari geus eueuh, kamari jadi menteri kuari geus teu, kamari jadi gubernur kuari geus teu, jadi bupati geus teu. Berarti kan sekejap. Tapi ayat Allah mah ayat Allah terus bae sebab ieu mah qadim nu bakal ngadatangkeun hamba-hambana ka surga Allah. Tapi kafir wanieun ngagantikeun ayat anu mulya nu agung digantikeun ka samanan qalila. Na'udzubillah min zalik. Ieu sia urang. Sing hade urang istarau bi ayatillahi samanan qalila. Kuari we di DPR hanya untuk samanan qalila kabeh ge. Dilepaskeun kabeh ayat-ayat Allah. Mantap lamun nyanda jadi PR pae. Masyaallah naudzubillah min zalik wallahu a'lam. Sebab naon itu make ayat. Make kepentingan-kepentingan demi samanan qalila eta bae geus dirumus bahaya jasa. Gali geura di DPR pae gali saminggu buka geura mun teu bilatungan teu teuceul. Bilatungan kajen hukuman. Namun teu make ayatillah. Istarau bi ayatillah samanan hanya demi samanan qalila jan. Atuh lain DPR bae sia ge sarua. Sarua bae. Nu ngridit eta teu make ayatillah. Ayat Allah ngaharamkeun riba teh nu kos kitu. Tapi demi samanan qalila yang boga mobil tah hayang boga mobil teh samanan qalila kajen lah ngridit ge ulah demi samanan qalila. Paeh. Bah, di sate sia kajen hukum. Sate embes leungit sate sia. Masyaallah dari. Istarau bi ayatillahi samanan qalila fasaddu an sabilih. Ngagantikeun ayat-ayat Allah yakni Al-Qur'anul Karim anu agung anu mulya nu maha baqo digantikeun samanan qalila kana dunia anu sekejap. Sekejap teh sekejap da deui. Ya detara kuninggalkeun maranehna kana ayat demi untuk memuaskan syahwat jeung hawa wanien kafir mah fasaddu an sabilih ngahalangan kana agama Allah. Geus kafir Nasrani Yahudi ieu urang nu nyekelan agama urang nyekelan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim pedah urang jadi pamarentah wanien fasaddu an sabilih ngahalangan tina agama Allah atuh geus cilaka. Mantap urang lamun jadi muhi hese jasa eta ketika aya usulan-usulan ti kafir kumaha coba menjadi pamarentah. Ye cerita mah eta mah kan birokrasi aya teh mah henteu atuh pan banyak. Kapan kudu akur ai iman teh atas diku bil lisan binutki bil lisan wa tasdik bil jinan ngaranna. Iman anu sampurna ucapan jeung hate jeung pagawean akur. Cek urang Karawang mah ceplak jeung tapak akur. Iya tuh saya bapan ceplak doang tapak mah henteu. Tah kan kos kitu. Ya. Besi bae anu ngomong ke kitu teh makan skala kadar birokrasi cek yang hate me inkar. Tanda tangan bae ieu teh tanda tangan teh pagawean ngaranna ngaridoan. Mata kurang kudu sasalaman kita tasafahu baina rijalikum. Sok sasalaman. Namun memang ieu waktuna bagus. Namun memang kudu sasalaman, kurang duaan sasalaman. Eta teh ditanya, "Ya Rasulullah, ai sasalaman naon?" Sasalaman teh ngabuktikeun hate urang eueuh nanaon jeung manehanana dibuktikeun secara simbolis ku sasalaman. Tek, masyaallah. Komo urang Arab, blek. Blek. Ya Allah. Tambah deui urang Arab anu selon jeung tarang. Blek. Muncul nur bek sagede. Leuwih teuing tambah. Eta secara simbolis
jadi hate geus dihampura itu naon jeung urang salaman plek. Nah ieu secara simbolisna urang lamun jual beli atuh geus tamang duit tah tah simbolisna naon make tarima meuli nyaman jadi itu tarima ngajual ijab qabul ngaranna eta adalah simbolis tina tarodin teh silih ridwan kula boga duit tah duit teh jang meuli mamang boga barang tah barangna tarodin ngaranna silih ridwan secara simbolis dah tarima meuli mang itu na tarima meuli mang nah geus beres tah kos kitu tah eta gara jual beli syariat mantep jasa kuari mah pan urang meuli nyokotan bawa ka kasa ka ditu ngantri ka ditu nyana make kaca dek tarima meuli jeung saha hese ala Yahudi tak urang teh kuari mah pasodoan sabili Yahudi teh ngahalangan tina jalan Allah lamun secara langsung moal bisa langsung kunyada dipantau yeun sabar subur dijieun minimarket dijieun supermarket dan lain sebagainya sekian tingkat belanja di handap bayar di luhur eueuh transaksi tarima jual tarima ieu ge termasuk pasodoan sabili Ishtaru bi ayatillahi tsamanan qalila pasodoan sabil carana pasodoan sabili urang di berbagai-bagai geus puguh diperpolitikan kunyana dihalangan tina jalan Allah DPR tinggal DPR talar Quran tinggal tepal Quran sabaraha DPR urang nu talar Quran tapi lain talarna merealisasikan anak ayat henteu ternyata eleh urang atuh berarti ku demokrasi demokrasi buatan Quran apa lain berarti pasodoan sabili Quran teh supaya nerapkan undang-undang Al-Quranul Karim ternyata maka demokrasi teu katerapkeun berarti demokrasi teh termasuk pasodoan sabili anu terus menikmati demokrasi atuh neraka ayo sia ulah kitu cenah nyurana surahkeun ku sia aing ngadanyakeun salah awas ya kowe dipentug sia kowe sarahkeun sia ayo surahkeun ku sia geus lain make peureup deui golok bae sia aing calangap sia di barang sana itu kuat ieu kakarake ieu ilmu zahir tafsir zahir urang lamun nyaritakeun tafsir hakiki mah murikak bulu tafsir teh kapan aya tafsir zahir padahal ieu kabeh ieu Jalalain Sawi Ayatul Ahkam kemudian gitu tafsir non gitu ngaranna Qurtubi tafsir berbagai eta zahir tapi lamun ayat tafsir Syafi'i anu mengarah kana hakikat tafsir hakikat aya karangan Imam Syafi'i ayo Imam kitu Maliki tafsir hakikatna masyaallah tuh aya bahasa sababaraha naon kitu ngaranna sababaraha sahabat anu nafsiranana langsung make hakikat urang mah lamun nafsiran ayat anu eta bae ayat dan kitu ngaranna ayat Ramadan wa in kuntum marda ala safarin aw jaa ahadun minal ghaiti aw lamastumun nisa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba atuh eta kapan ayat tayamum ngeunaheun tetapi ahli hakikat baca lain kos kitu nafsiranana Pain kuntum mardo lamun aranjeun garing hate pinuku syahawat au ala safarin atawa perjalanan menuju Allah tapi di jero hatena pinuku hawa nafsu tuh au jaa ahadum minal ghaid ai ghaid mah kapan eta teh kitu wese ngising urusanna dunia atawa jero hatena pinuku urusan dunia awla mastumun nisa ai tadi mangan sakadar kahayang dunia kuari malamas tumun nisa ai nisa eta dunia sebab Kangjeng Nabi nyaritakeun al mar'atu mataun wa khairu mata'iha al mar'atu sore berarti awewe eta dunia awla mastumun nisa ditafsiran ku ahli hakikat mah eta adalah manehanana bergelut dina dunia HP jaringan jang dunia organisasi jaringan jang dunia partai jaringan jang dunia nah ia bergelut lamas tumun nisa dunia palam tajidu ma'an hajun temanggihan jelema ma'an teh cai tapi jelema anu yang ngaluruskeun ya ne Kangjeng Nabi teka zamanan Kangjeng Nabi ma'an teh
malam tajidu man temanggihan Kangjeng Nabi sahabat temanggihan ke sahabat tabiin temanggihan ke tabiin jangan luruskeun anak guru mursyid malam tajidu maan teka pagi jeung jelema-jelema nu ngalempengkeun ngabersihan qalbu fatayammamu sa'idan thayyiba tayamum bae geus ulah make cai cara tayamumna kumaha terserah gerak guru mursyid anu nyahueun oh sia panyakitna ieu tayamuman nah Haji Pendi ya kade sia kade nyokot lebu nu loba sakumaha lobana sakintal kumaha ya ieu sih mah mending di lebuan langsung ngeuh di lebuan nah gali heula aja lebuan paeh di dinya kajeun cenah paeh si wadehem segala rupa eta urang we ieu lah urang nyaritakeun ayat per ayat Masya Allah urang lamun nyaritakeun wa huwa ma'akum aina ma kuntum make hakikat ya Allah ya Rabbi geus teu daya teu upaya teh aya tafsir hakikat anu dibaca kudu ku ahlina sebab besi salah ieu ge sarua istarau bi ayatillah make majaz heula eta teh jang notor kana makna hakikat di manaan ku istarau salah lantaran isyra mah engkena bakal aya timbal balik tapi kapan ieu mah istibdal geus mulai make majaz ieu ge geus bagian daripada mengetahui secuil hakikat kuari sebab make korenah kapan nah istarau ngagantikeun ayat yakni Gusti Allah ayat Allah teh Gusti Allah kok bisa kos gitu sih kapan urang teh kabeh ge tercipta ti Gusti Allah teh tina cahaya na nyokot ku Kang dibaikeun ka Kangjeng Nabi tina cahaya Kangjeng Nabi jadi alam ieu teh kapan cahaya Kangjeng Nabi aslina mah kapan Gusti Allah ayat mantap kabeh ge jadi ayat ya teh gunung ayat Allah laut ayat Allah tatangkalan ayat Allah urang ge ayat Allah lumatak urang ayat Allah geus lamun urang nempo secara zahir jelema lamun secara batin ieu teh tajalli Allah geus luhur tah tajalli tah aya ge di lembur mah haji sajali ieu mah tajalli tah ieu kan Gusti Allah bisa aya eta sia hirup aya hirup nu saha nu Allah atuh tajalli Allah di sini aya gerak nang saha nang Allah bisa henteu lamun ku Allah teh gerakeun atuh henteu berarti kan tajalli Allah digerak nu aya di sia tapi urang mah can datang kan kadinya kulantaran can datang nu kadeuleu teh si eta bae udin bae Haji Pendi bae kadeuleu bae ungkuk-ungkugan leumpang si eta bae can datang urang tapi eta sebenarnya mah ayat Allah tajalli Allah di eta nah ieu kan istarau bi ayatillahi tamanan qalila nah lamun keur nyaritakeun tamanan qalila gambaran tamanan qalila Kangjeng Nabi mun nyaritakeun sorga teu terasa urang aya di sorga ketika ngagambarkeun dunia nu hina terasa hina dunia teh sehingga leuwih tibatan bangke kahinaan dunia loh urang teh keur di majelis heulah kaluar bae sendal leungit marah eta dunia teh goblok sendal aing sendal kulit siap bok euy istarau bi ayatillahi tamanan qalila batak bastur bisa nafsirah dia bisa nafsirah tafsir kosmik masih zahir kene nayalah fasaddu an sabili ngahalangan tina agama Allah di mana maneh cicing di pamarentahan maneh teh ayat Allah kunaon atuh ayat Allah kok bisa henteu make karena ayat Allah nah iyalah bagian siksa mentak kadeuleu ku ahli-ahli Allah mah jelema-jelema anu henteu make ka ayat Allah sebab naon henteu batin zahir ku ahlina mah zahir bahkan ka ambe lamun jelema cinta jasa kana dunia teh mentak besi aya kiai misalnya datang urang kieu bae pos kula lamun datang haji teh kieu asa teu kuat keur mah hatena dunia kelek deui aja mandi deh tadi aduh emang meureun penyakit bau badana aya teu keur ieu teu leuletik bau sering ahli Allah mah gitu
tok besi Zara misalnya ka Habib Lutfi aja Habib Lutfi mundur etak geus kaambeul aja pendi ke Jakarta ngehandek naon kitu ziarah ka Habib Lutfi malam Salasa kan sok aya di Jakarta Habib Lutfi na aya tapi ngonci maneh taek mangis terus assalamualaikum waalaikumsalam sora naon ditungguan datang ka subuh cak Habib Lutfi aing mah kajian salat qada daripada magian nyana qada eta kunaon eta ka ambet dijauh keneh saanu datang ka ambet di ibu lah sangka Masya Allah lain seetik wali-wali Allah anu bisa ngambil dek datang hiji jelema almarhum abah bae aya hiji jelema susah jasa kunaon teh abah nungguan bae di lawang teh begitu datang berarti cakula nya keur nungguan ieu bener bae padahal mah jelema susah teh geus lila karek ngobrol bah kok eta disabut kitu hatena bersih cenah jelema biasa aya deui kadatangan kiai bebeja heula malah mah nah kiai anu dek datang oh ieu teh naon barang datang ka dieu hees bae abah eta kitu ge abah beda udangkeun bah aya tamu kiai anu diuk bae oh balik deui ka dieu ku ibu teh kan titah diudangkeun abah sia udangkeun tuh aya tamu diudangkeun bah tamu teh titah diuk bae balik deui ka dieu kesel urang ngaudangkeun anak ieu mah teu beda jeung si ieu guna tak kaambe lain sosok kiaina tapi batinna terlalu cinta dunia hangru kan kang bau ente jadi ibu kula benek nanya we ka kiai kuari bawa tuh lain bau teh awal ge bentek jasa ieu tapi lamun si ieu wallah alam henteu beureun barang datang nu dua jadi bau aya samanang qalila laletik hina bau Masya Allah kan lamun Tuan Syabdul Qadir geus bisa ngabuktikeun nyekel apel dititah dicekel ngurucut getih neuk sanu daek ngadahar apel ku raja titah dicekel dia cekel dipencet kieu keluar getih berarti kan ieu apel menang meuli duit ti nagara eta teh kan getih rakyat masa kiai menta ka nagara pake ngabangun majlis nu mentak baueun kiai ngabangun pondok duitna ti nagara baueun ngajen kumaha ge santai teu betah motok wari majlisna bagus pondokna bagus santrina lake ki ora ono leuya wih iku hangru apa iku hangru ya wis lah komo dahareun komo didahar ku urang eta gambaran-gambaran ahli hakikat Masya Allah karim nah ieu mah fasadduan sabili ngahalagan deui tidak lempangna agama Allah luhurna agama Allah dihalangan ya Allah ya Rabbi di negara behelanan guari mah soal jilbab bae dipermasalahkeun berarti kan fasadduan sabili ayo raramean ulah kunaon anu make cangcutna teh dipermasalahkeun make cangcut teh dimasalahkeun susu kadang sapotong teh dimasalahkeun malah mah di DPR dibahas jangan sepotong semua ayo sih korupsi dan lain sebagainya fasadduan sabili dalam rangka fasadduan sabili urang kan eta kakarak ngabahas ala kadar nah kuari secara politis fasadduan sabili kumaha ekonomi secara ekonomi fasadduan sabili kumaha urang mah nu jelas-jelasan teh larangan-larangan zahir tapi kan di negara mah lain make aturan-aturan fasadduan sabili urang di jerona aya cilaka kajennya nama keur ngurusan negara tapi ai kiai-kiai teh mah atuh cukup bae ku ngadoakeun nu penting tentrem nu penting aman jauh presiden mah bahaya menteri atuh cilaka nunggu urusan atuh teu kumaha ngan urang ulah terlibat urang mah ngadoakeun balalanderna bae beres geus kitu ulah sok hajupu nya nguyup nya nguah hai cilaka tah mah kiai kos kitu batu ya Allah ya Rabbi mantap kaya gitu ya gua ndek ieu non kadang-kadang ndek pangbenerkeun masalah naon roid ayo henteu teu kudu ka dieu ka kiai anu bae sarua bae teu hayang iya tuh kiai anu geja pinter
si siapa sarua bae lamun ngabagi di dia jangan begitu ente emang kurang gitu embung jakeun teh mana atuh geus lah teu bisa ngomong kumaha iya teu coba ngomong ente lah teu ente omong we ente lah teu ya hese teh geus kos itu teh hese tah debatak loba jasa kiai anu aya di hareup mah bangun bagus jadi tukangeun mah horenganan nyamual ya duit pamarentah teh konon karasa segala nyin proposal dan ai dihareup bagus dihareupeun manu masyarakat dihareupeun oh lumayan engke gerage haseupna bakal ka abah haseupna eta dibere kitu naon kitu ngambuz embung jelema teh dibere embung sok kuari kiai pinter hajunyana pernah jadi mui sok geura ka ambeuna beda ku masyarakat embungin masyarakat ngondang ge embungin heran atau tadi di partai Golkar deh itu aya nu nitahan ngan ngambe batin teh ngambung lah lain kiai teh mah naon emang eta ore koros tuh kebal-kebal tukang ceramah ge sarua kebal-kebal ge bener ge mah beneran ya ih bener kasar tukang ceramah ge sarua bae sarua sebab di benak hatina dunia sok geura teu kudu dibejaan ku kula teu kudu disebutan kiai anu tukang ceramah kakolotakeun tetep bae ceramah deuleukeun kaambean ku masyarakat moal sebab dah tidak dibeneran lain ceramahna hubud dunia sok di Bogor aya tak kiai anu tata dina hebat kan ceramahna terus berita kakolot teu nu ngundang ngariung acan dah cenah kiai mau ngomong ngariung bae emang hayang kita mah gambaran goblok sia kita mah gambaran sama oh di Cianjur aya Cianjur wah jasa kula kan baheula mah santren di Picung aya teh kiai hebat santrina keur zaman kula di Picung aya 200 hebat kabelah dia ceramah kuari santri eueuh nu ngondang ngariung jelema jag-jag keneh di Sukabumi kula pernah masantren di Sukabumi 2 tempat aya teh hebat teh kiai di Sukabumi zaman kula warga belah dia masya Allah pernah ka dia gai mah kali nyaritakeun eueuh santri pangajian di Garut atuh bojoku orang Garut teh aya weruh temen ge wis arep di Garut wis weruh kabeh Ilaian Cikajang Samarang weruh Limbangan seluruh atuh bae mah ulin bae meureun main bae eta mah atuh di Bandung nya nyawa jasa kula mah Bandung masyaallah babaturan gua ambal aya di Bandung aya jelema nu pinter jasa hebat pasantren ge di tingkat santrina loba kuari siji ora ono eta mah lemesnya sa Jogja tuh mah boten wenten wari acul-anculan we jeung calon bupati ancul-anculan imahna mah bagus mobilna aya sapatuna erang tetapi ngarumas hatena santri hiji-hiji acan pengajian masyarakat teh nu daek ngambean sama sakali sok geura ge musibah eta kiai kos kitu teh musibah aing ngomong di hati ke hati mah sarua nyeri cerik ya Allah ya Rabbi heueuh kunaon jadi kos kieu hawa nafsu Bandung lain hiji babaturan kula aya nu lain babaturan kula ge aya anu wah geus buka mah terus kula mah janya datang ka Gunung Halu nya naon kabeh si Lilin terus ka ditu ka Babusal ka Gunung Halu nyaho jasa ai si ieu mah kurung batokeun ban hirupna teh itu jauh naon nya mah mun cara lauk betok lauk betok sumur didinya deui betok sumur mun cara boga pamajikan hiji ka dinya deui kata limbang siapa pasoduan sabili kata limbang pasoduan sabili maksudna naon sing hade ieu urang katitipan ilmu kade ulah datang ka pasoduan sabili Allahumma ya qadiyal hajat Allah